disebatkeun sa izin saizin di payung simkuring sateatsana prung namanggung sateatsana prakna ngarampaya dina pantodaja gentra pusaka pancatunggal neda agung cukup lumur anu kasuhun neda jembar pangampuran nu ditenda khususna ka masyarakat utamina ka hamba rakyat di desa Cigobang wangi atanapi Cigobang induk tanu kasuhun tadi Bapak Ubu atanapi Bapak Papayung Agung nyampaikan tujuanana nyata saperkara dua perkara saperkara hayang ngahudangkeun budaya kadua perkara hayang ngahudangkeun tradisi naon sababna para bapak para ibu para saderek sadaya kuayana Bapak Papayung Agung atanapi Bapak Kepala Desa kuayana ieu hayang ngahudangkeun deui jadi emutanana sok inggi sieun si sok pansieun ku beja sok sieun nyata teka panggil yang kahirupanana yang khususna masyarakat desa Cigobang utamina yaitu sajujang karawatna oge ti Bapak Papayung Agung tukuk ka andapna ka Bapak RT ka Bapak RW naon maksudna para bapak para ibu para saderek sadaya wayana palaing ngagali atanapi palaing ngahudangkeun budaya palaing ngahudangkeun naon sejarah ieu desa Cigobang tadi Bapak Papayung Agung ngaharewos ka simkuring nuhunkeun dipangmecarkeun kumaha kaayaanana yaitu desa Cigobang mugi-mugi kapanungna aya ibadah aya izin Allah Subhanahu wa taala khususna desa Cigobang utamina masyarakat desa Cigobang mugia sinandung tungtuh ngajaya tapak luhur pangaruhna eber wawanina jembaratana rubak budina nyingkirkeun tangan kanan kiri nyata kanggo ngalaksanakeun nyayeung dayeuh molah negara kanggo masa depan atanapi kanggo kahirupan yaitu di desa Cigobang supaya subur makmur jembar lipa dinami teu kakurangan ku sadang kupangan sepi paling tongong rampong nyata tong aya sawijining apa itu cek sauranana tadi Bapakku sampai nyata harewos kasimkuring para bapak, para ibu, para saderek sadaya siapun tanu kasuhun salaresna simkuring ge jalmi biasa simkuring teu gaduh kakuatan naon-naon teu gaduh kasaktian naon-naon teu gaduh kaajaiban naon-naon simkuring sami dicocorengit karasa gateul sok katarajang tunduh sok katarajang lapar berarti simkuring teu gaduh kakuatan naon-naon teu gaduh kasaktian naon-naon namun tadi ku Bapak Papayung Agung ku Bapak Kepala Desa nya ku Bapak ku ngarewos nuhunkeun dipangijinkeun nuhunkeun dipangnyampikeun tujuanana simkuring nampi kana utusanana tapi pada nampi simkuring bakal menekung deui kanu agung bakal munajat deui kanu kawasa bakal muntang ka Allah Subhanahu wa taala ka Tuhan Maha Kawasa nu nyiptakeun alam jeung salesina ieu tujuanana Bapak Papayung Agung atanapi tujuanana Bapak Kuwu oge tujuanana masyarakat alhamdulillah dina danget ieu nya ieu acara panutup dina hajatna atanapi tujuanana Bapak Kuwu nya ieu ulang tahun ka 157 Desa Cigobang. Para bapak, para ibu, para saderek sadaya, atuh tangto simkuring bakal menekung deui, simkuring bakal munajat deui, bakal ngagawidi khususna kalau luhur-luhurna nu aya di desa Cigobang oge bakal ngagawidi khususna kanu aya di hulu daya, di birit daya, di tengah daya desa Cigobang oge bakal ngagawidi khususna kanu aya di pangesina daerah tanah Cirebon teh. Para bapak, para ibu, para saderek sadaya, supan tentong yang kolong kana waktos,
sadelajana ngalaksanakeun ritual ngamitkeun alam, ngamitkeun bumi sang ratu nu kageulehan kakeumehan kaluluh kaidet nyai ku urang khususna ku masyarakat desa Cigoban atau ti payun bakal ada bidi bakal nuhun idin kaberkahanana teh. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Sumailaruhi sayyidina wa maulana sultan mahmud syesar fidatullah awalnya Allah ta'ala kutubi zaman khalifatur rasulullah sallallahu al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bakal ngahaturkeun subuh alus, bakal ngahaturkeun sembah pangabakti khususna ti Bapak Papayung Agung atanapi ti Bapak Kubu oge tug ka masyarakatna khususna sa desa Cigoban bakal ngahaturkeun subuh alus, bakal ngahaturkeun sembah pangabakti utamana kanini Balandar Karang, kaki Balandar Karang, kanini Jaga Raksa, kaki Jaga Raksa, kaindung persanana ka Bapak persanana, kaindung lahir ka Bapak lahir, kaindung batin ka Bapak batin, ka Ibu Hawa ka Bapak Adam. Bakal ngahaturkeun subuh alus, ngahaturkeun sembah pangabakti nyai ti masyarakat khususna di nyai di desa Cigoban nada ayah hibar panggua ti Gusti Nu Maksud ti Tuhan makawasati Allah Subhanahu wa taala. Kahiji lan kadua bakal ngahaturkeun subuh alus, bakal ngahaturkeun sembah pangabakti utamana kanu aya di hulu daya, di birit daya, di tengah daya desa Cigoban oge khususna kanu aya nyai di hulu asal muasal nyata di anu aya nyata di hutan Jumleng teh nada agung cukup lumur nada jembar pangampuran nu ditedah khususna kanu aya di hulu sai nyata di hutan Jumleng. Ngahaturkeun subuh alus, ngahaturkeun sembah pangabakti utamana nyata kanu aya di Pangesina daerah Cirebon utamana Kambah Sunan Kalikas Abdul Qadir Kas Abdul Kapi Kambah Kuhu ka Gusti Sinung Pangeran Panembahan Kasih Sarip Datullah ka Pangeran Pasayangan ka Pangeran Panjunan Kajaksan Kasong Kuhu Cirebon dini ngahaturkeun subuh alus, ngahaturkeun sembah pangabakti nyai ti masyarakat desa Cigoban khususna ti Bapak Kepala Desa Cigoban tuk sajunjang karawatna diluhur nanti Bapak Papayung Agung sampai tubuh ka handapna ka Bapak RT ka Bapak RW teh ngaturkeun subuh alus, ngaturkeun sembah pangabakti. Kadua katilu kaopat lan kalimana ngaturkeun subuh alus, ngaturkeun sembah pangabakti nyai kanu ngagaduhan wendo poe, wendo kemitan, wendo bulan, wendo tahun siji bulan 12 poe 7 kemitan 5 nyai manjang dimulai awal nyaita desa Cigoban sampai tubuhi kayuna nyata dina tahun 1857 sampai tubuhi kayuna nurutkeun dina sejarah tapi leuwih ti heula nyai tina perjalananana nyata tina pedang atanapi tina Goban awal mula di Goban nyata di petapan gunung Cangkup teh para bapak, para ibu, para sadarik sadaya bok pilih aya nu teu kasebut tinu saluhurna tinu sandapeunana tinu istrina teh pamangketna oge sakaroron nyai luluhur di desa Cigoban nada agung cukup lumur muka suhun nada jembar pangampuran nu ditendang ayeuna bakal ngalaksanakeun ritual kumaha kayanana mugi-mugi aya izin Allah Subhanahu wa taala. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Gusti nuhunkeun kakuatan ti Gusti nuhunkeun kasaktian ti Gusti nuhunkeun kaajaiban ti Gusti kang ngidung dudu isun
Kang Idung Basunan Kalicin Cimurip sajorening ati teu lenggang bulu putih nu beureum kasambung kambung nu beurang kasambung dayana datara desi tunggal jata suci suhur syansur si kamasi kaniaya si inji aran keretik si gorok aran kiskolot kocar bergat beran beranana mangka belitna pencita makanya datatana makanya lapna mamarasna olas asih tu anu melandang jagat sakabe. Bismillahirrahmanirrahim. Wiyak bumi, wiyak langit, jagat sumung amal jada, isun sejatining manusia kang tersabi sekulang, sekulang kang anak babayane, tikur-tikur tekane tunduk, mulihan mendukung di desa Cigoban. Agung paraluda panjang pangampura ampura sapa panjang rawana araning berang rawani araning penting sang yang rawana uriping berang sang yang rawana uriping penting sang yang arana uriping berang sang yang rawana uriping penting puha ciplintring jati araning parupuyan puhaci marumong jati araning ruak jeung lepung puhaci kencar putih araning kukusing menyan puhaci latsat tuminglar kajayaan menyan bulkukus menyan kamanggung kalangit kasangur muhun kanu seda kanu sakti kahandaping kabasuka kabasuki kanagara Pataraja kanagara kanugrahan Sri Guna Subun turunkeun kabunan turunkeun ti manggung tilangit ti Sumedang ti Kambulan katampa kacarita Kuragawati buka kunci buka gedong buka kanjut katut pabuka jina ilir ingkang welas salah buka ning carita salah buka ning lalakon kanu agung kanu kawasa wonten kidung wonten kidung rumah saing wengi teguh rahayu reda ing lalara teguh rahayu reda ing lalara jin setan datang purun pandaluan tandana wani miwahing wong panggawe Allah punah wong luput geni atemampir kamahing adohkan anang ngararah maring maguna duduk pansirna sakat aing lalara pansamya balai sakabeng amapan sami miruda welas asih pandulune saakehing beraja luput saakehing beraja luput tadi kabukti banding besi saakehing wisatawa sato galak tutut kayu sang lemah sangar songgeng ada koe ngamiring yang panggil-panggil merapan lupakan meraksa kalir najan arcam yang sagara asat teman rahayu kape apan salira ayu ingidran kang bidadari rineksa malaikat sakatain rasul pandadia salira tunggal masyarakat desa Cigobang khususna sajungjang karawatna ti Bapak Payung Agung ati Adam utek baginda Isa pangucapna ya Musa napasna Nabi Isa linui Yusuf ing napas kumangke Nabi Daud sawaraku Nabi Yakub pamirasaning Wanjeng Sulaiman kasakan mami Nabi Ibrahim nyawana Idris ing rambutna baginda likulit ing wang getih daging Abu Bakar ngumbar singgil balung baginda Usman sungsung isun Fatimah linui Siti Aminah bayuning angga Ayub ing usuk mangke Nabi Nuh ing jantungna Nabi Yunus ing otot mami ngarapun Nabi Muhammad pamuluk Rasul pinayungan Adam syarat sampun papaksa katahing para nabi dadia salira tunggal wiji sawiji mulai dadi apan pencar saeusi jagat kasama dadading date kang maca kang angrungu kang anurat kang alimpikin arsa campur salam nyebut dan sipisan sampun kasupe maring Gusti masuci sabar lawan narima
kidung rumah saing wangi teguh raja dan rajin setan datang purun panaluan tanda nawani sagara kawasa kayu agung luputing angin sama dia hurak sakalir sama dia hurak sakalir nyampai sapucuk pinglara takut bangkung ke dalam medang sengkoret liang landak Kubadiana kata napi kubaraja kata datang buni jama kata ayahnya hulu ke gunung buru nunjang kasuri kapujang ke Batara Chandra Dita Gunung Tanjung Singapura kapatangan 80 kabuki katali baki tingar jaya karan kanan tesukem jimara karaden tiba buliang jana nanda terus pangapung kenai soraman kadatang kanularang geus datang sang hyang sora maka kain pinicu di kuit di manggung di langit diketek di panon poe di taruh bentang kumupu di gelar bulan candita hayang orai susungkunan terang lampah jiduleuheun maka metu hujan lebu metu layang sate kelana reupna waktu larangnya layang tepu tungtung di dalam taka dalam pungpung dia pungkeun ka manggung ka langit ka silir-silir ku angin tekani kasagara borobo ibu aya pogor ku kada teu kasarap da gede nu nyarabinya dalau pangiwadana awakna satungtung jeung matana sabalik siku tuluy ka seuseup sing ngeureuk pusrana geung raja hing bumi lapis ping pitu raja hing langit lapis ping pitu indung kani mangku bumi tes ruat raja pamunah kapunaka para wasaka wisesa bating sanggar majati herang bumbang tua bumbang buyut bumbang eyang bayu parbu sareng pakuan kapuncuh nu rahayu kapegatun laksana nuhun idin kaberkahan kapuncuh nu rahayu kapegatun laksana kari mulus rahayu salamat keluarga sabiji ngapa khususna masyarakat desa Cigobang teguh rahayu sagung dumadi nuhun idin kaberkahanana nu ngababak-babak atuh ieu wilayah nu ngababak-babak atuh ieu desa utamina atuh ieu ka Pangeran Siliasi khususna nu calik atanapi nu ngababak-babak awal desa Cigobang neda bibit neda agung cukup lumur neda jembar pangampura nu diteda khususna masyarakat desa Cigobang. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu sadat butahar si bapak Kang Murba Wisesa si biang gempa iman si anak pencari zaman pangeran panata agama kang bisa ngerata jagat nyerap saking beraja pangeran karya kekuna kang tulen sajroning tulis kang uritan kena lara pati urip langgeng purba wisesa ya isun kang ucapaken pasangat mutahar isun ngabulane sang hyang bumi jeung langit apa usine manusia maya sejatining kersa herlis sajatining sidik amanat tabrik hernarat bilang asyhadu syahadat Allah tuhu Yahwa Muhammad warangkan Allah bismillah tanpa kawitan syahadat tanpa wakasan masyarakat atanapi nyayu di desa Cigobang syahadat tanpa wakasan bismillah tanpa kawitan sembahang ngati salu kasunjukan kaulah dalam asyhadu tegak tepuk tungtung raga aja kenal lara raga aja kenang pati uri polia sakabe di mana asal tinu naon di bawah ros di mana jaban di banyu mukrim kudrat Allah ing talaga angga besar di mana ngancik di lawang syahadat di gedong samar naulut berang lut puting muhammad talima siku wali siku Nabi Adam dat Muhammad gabuji pura memelati sang pasunjukan kalau dalam satu kita ketemu tungtung raga aja kenang lara raga aja kenang pati urip waliasa ke abeng
bapak, para ibu, para sadari sadaya, sakitu ritual ngamitkeun alam nu kageulehan kakeumehan kaluluh kaidah siang wengi nyai ku masyarakat desa Cigobang khususna atuh nyai hamba rakyat desa Cigobang oge dina sabeuringan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rupina aya izin, rupina aya ibarat pangdoa. Mugi-mugi tidak ieu sampai kapayun. Desa Cigobang subur makmur jembar lipah lo jinawi kerta tata tur harja. Sakali deui tadi aya pesan, tadi aya titipan, di mana hamba rakyat, di mana desa, di mana wilayah, lamun bener hayang subur makmur jembar lipah lo jinawi kerta tata tur harja. Cong entong cicing dina lobang hiji kudu daek kaluar dina lobang. Lamun cicing dina lobang hiji anu yakin desa atanapi masyarakat moal aya peningkatan, moal aya kemajuan dengan cara kudu daek keluar tina lobang nu hiji tingali dina sabudingannya. Hiji contoh lamun urang ngaleueut kopi tanpa aya rencana ueh teh atanapi naon teh itu mung sakitu kituna rasana. Tapi di mana urang ngaleueut kopi aya kacang asin, aya kue jeung sajabana nu artina kaluar tina eta lobang bakal nyaho rasa kabeh dia alam, bakal nyaho rasa kabeh di ieu zaman anu tangtu bakal timbul silih asah silih asih saling pikadeudeuh saling pikanya. Itu anu perlu dikanyahokeun, anu perlu dilaksanakeun. Di mana hayang subur makmur jembar lipah lo jinawi kerta tata tur harja. Sim kuring tadi ningali dina kidungan ieu bapak kuwu henteu ego nurutkeun dina kidungan. Lamun bapak kuwu rek ego tarolah entong borot 2-3 tahun 1 tahun bakal jadi milioner duit numpuk. Lamun rek nurutkeun ego tapi bapakku ieu katingali tetap bakal ngabdi keun diri, bakal nyebakeun raga khususna nyai ka masyarakat utamina ka nagara. Eta para bapak, para ibu, para sadari sadaya. Naon sabab tadi sim kuring nyarita atanapi naon sabab tadi sim kuring tong cicing dina lobang salobang kudu daek keluar supaya bisa ningali nu liang, bisa ngarasakeun hawa nu liang. Insyaallah didinya bakal subur makmur jembar lipah lo jinawi. Tapi sim kuring alhamdulillah para bapak, para ibu, para sadari sadaya katingali tug karasa ayeuna. Sebab di awal-awalna henteu saperti kieu. Tapi ayeuna sigana masyarakat sanajan masih di bawah 50%, tapi sigana geus sadar, geus saladar karena budaya, geus sadar karena tradisi, geus sadar karena ieu pajamana, geus ngikuti pajamana. Ieu para bapak, para ibu, para sadari sadaya siapun tanu kasuhun eta nu tiasa kasampikeun dina ritual kidung nyai ngamitkeun alam atanapi anu kageulehan kakeumehan kaluluh kaida anu diperwasa siangna wengina urang sim kuring ngamitkeun ieu alam alhamdulillah aya dina lancar
daya sawijining apa sakali deui kuring pesan numutkeun dina ieu kidungan numutkeun dina ieu ritual nyata nuhunkeun dukungan-dukungan di masyarakat khususna kanggo masyarakat sorangan sabab urang tergantung melakna di mana urang melak hade bakal panen hade di mana urang melakna awon tangkos nu bakal kaalaman nyata awon deui sebab urang nyaah ka diri batur lamun urang teu nyaah heula ka diri sorangan moal aya nu nyaah batur ge itu para bapak para ibu para sadari sadaya manawi eta nu tiasa kasampikeun atuh ayeuna simkuring sareng sareng-rengan pantun raja gentra pusaka Pancatunggal di Desa Lebak Mekar Kecamatan Greget Kabupaten Cirebon Bapak siapun tanu kasuhun ieu mah disebatkeun seni daduka naon seni mada lain kieu disebatkeun cenah ritual sanes da sebab simkuring sanes kapercayaan jadi ngan pedah gaduh tutungkusan nyata ti luluhur-luluhur simkuring generasi kagenep dimulai nya ieu anu dicapang ku simkuring atanapi nu dipedar ku simkuring dimulai Bapak Bainten eta gaduh putra namina Bapak Bungkar gaduh putra ngaranna Bapak Natijar gaduh putra Bapak Banteng gaduh putra Bapak Suad gaduh putra simkuring nya ieu simkuring teh generasi kagenep nyepeng ieu dongeng atanapi nya kalieu kidungan nyata disebatna kidung ritual atanapi ritual ya atanapi duka disebatkeun naon duka ritual duka doa duka kumaha simkuring teu paham tapi neruskeun tapak lacak luluhur nyata ti Bapak Buyut atanapi ti Bapak Bao simkuring generasi kagenep alhamdulillah simkuring ngajalankeun ieu tos 28 tahun ku Bapak 72 tahun ku Bapak Suad nah duka ti luhur-luhur nama sabar tahun nyata dimulai Bapak Bainten itu para bapak para ibu para sadari-sadaya oge atau ayeuna saparantos ngalaksanakeun ritual saparantos ngalaksanakeun kidung tahap kahiji kumaha teh dina tahap kadua ieu simkuring tumaros ka Bapak Papayung Agung atanapi Bapak Kepala Desa oge ka sesepuh di anu nuju ngarojong nuju ngahormatan nah ieu simkuring teh teras ngadongeng atanapi kumaha ya ngadongeng lanjut berarti nya mohon mangga para bapak para ibu para saderek sadaya atuh etang-etang pang beberah manah etang-etang sampai sore cek bahasa legegna mah cenah lalakon gitunya atanapi dongeng pantun raja gentra pusaka Pancatunggal simkuring etang-etang pakaulan etang-etang iring-binga kanu kagungan salametan atanapi nu disalametkeunana khususna masyarakat Desa Cigoban simkuring bakal nyandak carita bakal nyandak galur atanapi bakal nyandak lalakon ceuk kasarna bakal nyandak carita nya ieu dina carita apunten pilih lima bapaknya tapi punten tong asal tong nuhunkeun sejarahna aja banyak asal tong nuhunkeun sejarahna atanapi silih-silihna Desa Cigoban sebab anu gaduhna awal mulana nyata Pangeran Silih Asih masih aya di ieu tempat tuh pedangna oge atanapi Goban oge masih aya tos aya nu nyepeng tapi kunaon rumput bae aya nu nyepeng masih di dieu masih di Desa Cigoban kelian desa pedangna pun atanapi Gobangna pun masih ada nyata anu dihasilkeun ku anak buahna Pangeran Silih Asih nyata di hutan Jumleng teh nu asalna dibuat
Bapak Ibu punten sakali deui nuhunkeun dihapunten upamina palai ngobrolkeun eta mangga sejen waktu sok abdi diangkir ka dieu mangga tapi secara ngobrol harumpok mangga nya hapunten nu pasuhun sebab nu leuwih apal nu leuwih uninga anu leuwih detail iwal ti sesepuh di dieu cing kuring mah ngan saukur salewatan sakali deui cing kuring nuhun dihapunten tangtos bakal ngabuka sejarah bakal ngabuka lalakon nyata nu bakal digarap dina carita Ratu Kembang panyarikan panyarik jagat lalanan jagat jurjana dalam tukang mutih tileleti ke sekolot jadi tukang babarangkot jadi anjing jebuk-jebuk dia kumaha geletuk batuna kumaha jebar saina etang-etang pakaulan nyambung dina carita Liman Sonjaya Guru Dewata Mantri anu perhubung terpakuan nukaset gaya nastapa anu kaluar tim bumi Pakuan bakal ngambah kaya tempat terakhir ke nyeta dungkapna di Nagara Gang Sawayang atau di Parakan Wayangan ngalewatan Cihideung ngalewatan Parakan Kuda sampai dungkap ke Parakan Wayangan di bumi Pakuan Pajajaran. Para bapak paribu para sadaya semangka nu bakal digarap nyata dina carita Ratu Kembang panyarikan panyarik jagat lalanan jagat bok pilih ayun kasabitna mikir alit kasebat nama parantos dewasa kirang sareng langkungan dada agung cukup lumur nu kasuhun nada jembar pangampuran nu ditedak semangka agung paralun agung paraluna paranuda panjanga pangampura hampura sapa panjangan galuran caca nungtung carita nucan laksana urang cuang nutur galur nu kapung turu cuang mapai carita nu katunda zaman baheula keur waktu zaman do para masih muda abdi cuang lerusna rutuh sengadang danya keramidana dikikis diadu manis di saroja jati ning maya urang cuang diajar nerusna rutuh sengadang danya keramidana dikikis diadu manis di saroja jati ning mayang wiosakan kawontenan di salbeting nagara nukat selu kawun-nawun kabentar kalau kajana pia kata tangga nagara kajampari angin nyatur kenyataan di salbeting nagara anukat selu kawun-nawun kabentar kalau kajana pria kata tangga nagara nyata natu urang cuang nyaturkeun di Nagara Gang Sawayang ari di Nagara Gang Sawayang kesahan nuju calik dina kursi gading ngadepan dilangkan cana langgaing ngawaretna jenenganana Pangeran Sunten Manglayang Ari Pangeran Sunten Manglayang kenuju calik dina kursi gading ngadepan dilangkan cana langgaing ngawaretna teh bari ngereng-ngereng beto tembangan ngitung tahun ngitung bulan ungkulan gambar Pakuan yangan poe nu haderi jeung nu goreng kitu kayana na iya
wanging ngatuetan jenenganana Pangeran Suntan Manglayang di Nagara Gangsawayang. Mangsa narita nuju kumpul ngariung di balairung bongkok naronyok di sabeting kedaton ping kalihnya tanah pinutri opat sakembaran. Ari pinutri nyatana opat sakembaran nyatana tuyi adinam Pangeran Suntan Manglayang ke jenenganana nuka hiji jenenganana nugeli sigang sawayang nuka dua nugeli si Panglimar wayang nuka tilu jenenganana nugeli si Aci Kembang nuka opat jenenganana nugeli sindang tapa iya Etap pinutri sakembaran nuju kumpul ngariung di balairung bongkok naronyok di salbeting kedaton ping kalihnya tanah atuyi Pangeran Suntan Manglayang. Atu kali gadepok ngandika Pangeran Suntan Manglayang ngandika lilis manis lelui gede alon pangandikan nirat tembalan Pangeran Suntan Manglayang. Poko-poko mas Adimas Gangsa wayang Panglimar wayang Aci Kembang kalaya nugeli sindang tapat salik bager salik jeung sikaka sapan lampitan barang sapadenge tes karasa punika ku pinutri nugeli si gangsa wayang teh kali gene duh teuing kaula nung kakak sumangga kakak atuh Raga Waking nugeli si gangsa wayang kalaya nugeli si Panglimar wayang nugeli si Aci Kembang kalaya nugeli sindang tapa ti payu nyanggakeun sembapang bakti kaunjuk dampal salira paduka kaula nung kakak duh pok pilih baelah Raga Waking lenggah kirang tata kirang titis songong mangong luka banyak camplak agung cukup lumur luka suhun jembar hampuran udi tedak tuh kalayan jian pangduati si kakak kuputnya tanah aku ya Raga Waking kan sapa ngajeng-ngajeng kakak wah Adimas diterima ku si kakak sebab pangpati si Adi Dimas tilu usah-usah pramuti handap saya dibahas dampal kakedak katarima ku si kakak Dimas calik bager calik kaulan yang kakak rebunuh maksa ketika bingahan kakak api Raga Waking ayeuna aya dina pangkonan si kakaknya kakak dina sagedengeun kabungaha teh Raga Waking parantos ditarima nyatana ku si kakak sembah pangbakti hari kaduana ye Raga Waking teh bingung teu magi tungtung mana susah nu daya sudana marga nu jadi lantarannya kakak teu ara teu biari si kakak teh ngangkir ye Raga Waking atuh ayeuna kumpul ngariung di balairungnya kakak nuhun Adimas ya digasik nampi gancang marisa kasih kakak ieu Adimas si kakak panganyatan ngumpulkeun si Adi diangkir lain dina wanci hempat berbayak salain dina mangsa si kakak terus terang bayi sababaraha poe nu kaliwat saminggu nu geus kalangkung sabulan meh hampir kasoran ieu si kakak hiribing bawa angin kolepat bawa kilat kampeun sakusa dulu sapilan cegar ranjang pangesina ajang ijo pangesina kobong kacalu kabunawun kawentar kalpajana priakatan negara raka lancep tua di negara Kutawaringin ayeuna ayeuna majar maneh nyatana kadatangan ratu kadatangan majar menak ti Pajajaran majar maneh ayeuna rek ngalakuna boga gawe gede sukan-sukan maya bunga hati Dimas tak mana bisa na ayeuna si kakak cuma luka si Adi mana bisa na si kakak ayeuna nyatana ngangkin si Adi si kakak teh terus terang bae Dimas boga karep si kakak teh terus terang lantaran si kakak jeung raka lanjut tua Mas Pati Pangeran Muninjam paling calon Sultan Solo keur waktu nganayarana keur waktu ngalakonan guru taratapa di negara Pinayutan di tempat pangkurona si kakaknya nampekan si kakak teh nganggep lanjut tua nyaeta kakak Maespati Pangeran Muninjam paling
ayeuna teh keunder dayeuh oyak nagara di negara Kutawaringin teh ayeuna majar maneh rek ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan bayar bunga-bunga hati. Ayeuna si kakak sanajan nyatana teu aya ondanganana, teu aya kabar caritana sebab si kakak terus terang we Adimas. Meureun mana kitu kapopohokeun. Meureun mana kitu teu ingat, teuing kumaha. Nu penting ayeuna si kakak kieu Dimas. Sia geura buru-buru sebab si kakak geus boga janji keur waktu tadi. Siksa anu kaculukan ratusan anu kadatangan Raja Menak ti Pajajaran, urang di mana rek ngalakonan boga gawe gede sukan-sukan bayar. Nyata urang rek siring ondang. Rek kondangan suluh daun kelapa manggaran beas gantangan minyak sawangan sauturu yang kuning penciteun. Ya, itu Adimas. Mana ieu si adi ulah tarima payah tarima wayah. Urang cuang ngabikeun diri ka negeri, cuang ngebakeun raga ka negara. Naon sababna? Si adi rek disebakeun ku si kakak tuh ka negara. Ya ta? Sebab Maespati Pangeran Muning Jamparin ayeuna majar maneh rek ngadaukeun tinutrina nu geulis Nyai Kajaksan Putra Badaya Kutawaringin ka Ratu Pakuan Liman Sonjaya jenenganan. Gitu Adimas. Kaula nu nya kakak. Jadi si kakak teh ngangki Ragawaking lain dina wanci hempat merbayak salain dina mangsa si kakak teh palai sebakan negara Kutawaringin nya kakak bener ya. Bener. Si kakak yang ngabikeun diri hayang nyebakeun raga ka negara. Kitu Adimas. Atunya kakak 1000 ampun 2000 ampun katilu manuhun banyak kakak. Jadi lamun laras teh masih kakak palayan sebanya tanah nagaranya kakak rekondangan suluh daun kelapa manggaran beas gantangan minyak sawangan sauturu yang muding pencitenya kakak kaulan kakak. Jadi Ragawaking rek disebakeun ka Ratu Pakuan kakak rek kumareka pendayana meureun Ragawaking teh disebatna ge istri panyebaannya kakak. Bener Dimas, bener. Mana si adi ulah tarima payah, si adi ulah tarima wayah Dimas. Rek disebakeun ku si kakak. Si adi kudu nurut sauh, kudu ngadenge carikna tanah ka si kakak. Adunya kakak atuh ari kitu aturan nama sumangga kakak teh. Teuing kakak sumangga. Ari kapala si kakak kitu aturan nama sumangga kakak Ragawaking moal bade bahan tong borok dalah dilarak sanajan dugi kapati mangga teh teuing kakak. Asal panuhun si kakaknya kakak sebab kasaha Ragawaking ngabdi kasaha Ragawaking atuh ngabakti iwati kanu janten sepuhnya kakak. Sebab aya wiwilanganana, sebab ayanya tanah hukumna kakak lumutun cek pangeran. Teuing kakak sing saha jalmana dorakatinu jadi indung dorakatinu jadi bapak atanapi dorakatinu jadi kolot mo pangeran moal ngahampura lamun eta jalmana teu ngahampura leuwih ti heula kitu kaula nu kakak mana sumangga kakak Ragawaking pasrah kakak lega beurang lega peuting kakak. Nuhun Adimas nuhun Adimas lamun kitu nya carana ngaranna si adi sareudek saleunyuk sabobot sampeanean. Kacai jadi salewis kadarat jadi salebak paguh pakuat pakait ulah rek ingkah balilakan. Sebab nyatana anu jadi sawuyunan anu jadi sabeugetan nu matak paguh iwati urang ngahiji kitu Adimas. Laras pisan sumangga kaula nu kakak sumangga Ragawaking ngatuyeun nyatana seja bakal rarat si kakak Ragawaking bakal sayadi kakak suluh daun kelapa manggaran beas gantangan minyak sawangan sauturu yang munding penciteun kakak. Aku eta nyatana di nagara Gang Sawayang Pangeran Sunten Malaya. Gancangna carita gancang dicaritakeun anak eur dayeuh oyaknya nagara. Rek nyebakeun adina nu geulis si Gang Sawayang nu geulis si Pangimar Wayang nu geulis si Aci Kembang kalian nu geulis si Endang Tapa nu ditempatkeun di petapan gunung suku ujung Cipicung sawetan Desa Taraju
itu kayana ate tapi nutrisa kembaran iya nyata Pangeran Sunten Manglayang nyata bakal undur nabe supagi jaga baring di negara Gangsawayang bakal diungkap nyata ka negara Kutawaringin karena karakter Maespatih Pangeran Mundinjang baring ayeuna urang cuang tunda lampahna nyatana anu sejak bakal sebaka negara Kutawaringin urang cuang tunda lampana cuang tunda perjalanan nyata mais atuh ye Pangeran Sunten Manglayang urang gentos cariyos cuang nyaturkeun di salah sahiji tempat atuh ye nyatana di ujung Luragung Karangtawang ari di ujung Luragung Karangtawang teh saha nuju calik dina kursi gading ngadapan dilangkan cana lenggaing ngawaretna kajabinya tanah Ratu Kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat iya waktu ya Ratu Kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat mangsa narita nuju ngahulang raga menangan jentul ngahurung balun bingung temangi tungtung mana susang utaya sudana marga nu jadi lantaran kabenca kusadulur sapilancekan beja mapa beja-beja beja tinu benang dipercaya aku yeun Ratu Kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat kabenca kusadulur ya taku Pangeran Sunten Manglayang iya atuh ieu kali gedepok ngandikan nyatana atuh ieu Ratu Kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat kali gedepok ngandikan dina salebeuting ati boten kali sangkang dangu ieu beja mapa beja Pangeran Sunten Manglayang ti nagara Gangsawayang gaduh saderek pinutri sakembaran nu geulisi Gangsawayang nu geulisi Panglimarwayang nu geulisi Aci Kembang kalaya nu geulisi Sindang Kapar ayeuna beja nyatana disebakeun ka Ratu Pakuan nu aya di nagara Kutawaringin Salon Sultan Solo naon salahna kula sebat naon salahna kula mimiluan sebab kula narima gede dosa kula sugan bisa ngalebur dosa kula bakal sebat kula bakal nyebakeun nu jadi sadulur sebab kula boga sadulur nyatana nu geulis si Sumur Bandung Kalagangsa kula naon salahna sugan bisa ngalebur dosa kula rek nyebakeun nyatana nu jadi sadulur Adima Sumur Bandung Kalagangsa calik bageun kadieu jeung si kakak Adima calik kitu calik atuh eta tembalanana Ratu Kembang panyarikan panyarik jagat lalanang jagat cumeluka dina kanu geulis si Sumur Bandung Kalagangsa ayeuna kaligane cok padenge teh karasa eta ku pinutri kaligane kaulan kakak sumangga kakak iraga waking nu geulisi Sumur Bandung Kalagangsa kaula nu nyanggakeun sembapang bakti kaunjuk dampal salira paduka kaula nu kakak bok pilih bayar raga waking lenggah kirang tata kakak songong beleng luka klanyak camplak agung cukup lumur luka suhun jembar hampuran nu ditedak kakak ya raga waking adi geulis pakayakeun si kakaknya kakak di mana diterima kursi kakak ini calik bager calik jeung si kakak burudak calik eta nu geulisi Sumur Bandung Kalagangsa saparantosna calik atuh eta tembalan nu geulisi Sumur Bandung Kalagangsa kaula nu kakak sumangga kakak teu raga waking adi geulis pakayakeun si kakak rek aya naon kakak darah tebiang diteuingnya kakak geuning si kakak cumelu karaga waking kakak waduh nuhun Adimas
si Adi nyata matu marosa ya nakasih kakak nuhun tadi Mas nuhun. Ieu Adi Mas, ieu si kakak terus terang bae ngasa bingung nu teu mangitungtung rasa susah mana nu teh sudah nu jadi lantaran. Berang teu ngeunah uang, penting teu ngeunah sare. Naon sababna? Si kakak teh terus terang bae hiriwing bawa angin kolepat bawa kilat kabenca ku sadulur sapilancekan. Si kakak teh kabita Dimas bener kabita tuh kurang nagaragang sabayang jenenganana Pangeran Sultan Manglaya ayeuna teh ngaleuteukeun ngabandal tempat-tempat datang pinan sebat anakara kutawarikeun tuh eta nyebakeun adina nu geulis sigang sabayang nu geulis si Panglima wayang nu geulis si Aci Kembang kalian nu geulis si Dan Tapak nu geuning itu Dimas. Ayeuna si Adi mana bisa dicelukan tuh si kakak si Adi ulah karima payah ku si kakak rek diperipati ku si kakak rek ditor kagawe gitu Adi Mas si Adi terek disebakeun ku si kakak ka Ratu Pakuan ka nagara Kutawaringin anunya kakak teuing kakak jadi si kakak cuma luka Ragawati ngadeuskeun Ragawati derek disebakeun ku si kakaknya kakak bener kan nagara Kutawaringin nyata nagara Pakuan kakak teuing temen lamun kitunya carananya kakak sedangkeun beja mapa beja Ari Ratu Pakuan teh parantos gaduh garwa jenenganana nu geulis Nyai Kajaksan Kutabadaya Kutawaringin kali jelang kedua sokomo deui aya istri panyebaan sampai saopat-opatnya kakak bener ayeuna si kakak kala nyebakeun Ragawatinya kakak atuh eta ka Ratu Pakuan deui teuing teuing temenan kakak teuing kakak Ragawati mah 1000 ampun 2000 ampun katilu manuhun bae kakak Ragawati mah moal purun kakak ulah kitu Dimas ya ulah kitu. Si Adit tetap ku si kakak disebakeun ka Ratu Pakuan Dimas. Si kakak sugan bisa ngelepuh dosa saban si kakak rumasa gede dosa Dimas. Kakak nya kakak si kakak ku ayeuna palayu ngalepuh dosa teler si kakak teh kaceluknya tanah atur Ratu Kembang panyarik jagat lalanang jagat. Leres pisan si kakak teka celuknya tanah atu Jurjana dalam tukang util tileletik keskolot jadi tukang babarangkot jadi anjing jebuk-jebuknya kakak kaceluk papa maling kakak si kakak tengah ngarumaoskeun gede dosa kakak tapi mana hasil si kakak gegedog rampok nu di dahar ku Ragawati bener lumana nu diangge ku Ragawati bujang-bujang Ragawati ngangge bujang-bujang Ragawati ngadaharapan si kakak ti ambeknya tanah tarang ngadahar-tarang ngangge si kakak kaceluk Jurjana dalam si kakak kaceluk papa maling si kakak kaceluk Ratu Kembang panyarik jagat lalanang jagat hasil si kakak tarang ngadahar-tarang ngangge bener Dimas bener tapi tetap si kakak rumasa gede dosa Dimas si kakak tetap boga dosa si kakak tetap gede dosa mana si kakak hayang ngabikeun diri ka nabi hayang nyebakeun raga ka nagara kitu Dimas kakak Ragawati mah moal purun kakak 1000 ampun 2000 ampun katilu manuhun bae kakak Dimas lamun si adik kegeterek daek ulah sambakan dia anu tantu bakal dicabok bobrok modal padonya Dimas kakak kakak Ragawati kajen teuing ajalah perlayarnya tanah samemeh mangsa jeung tenimbang cenah disebakeun ku si kakak Ratu Pakuan jadi istri panyebaan maka kakak Ragawati mah tetap moal purun kakak lantaran naon pingaraneunana tanah Ragawati kasebatnya tanah panyebaan kakak teu Ragawati mah moal purun kakak Dimas kudu daek Dimas kudu daek moal kakak Ragawati mah kajen teuing ngemasing pati kajen teuing ajar perlayanya kakak Dimas
si kakak lain macan moal rek ngadahar nu jadi anak. Bener. Si kakak terus terang lain macan moal rek ngadahar nu jadi anak. Asal sia didaek disebatkeun ku si kakak karatu pakuan. Nah, Si kakak yang ngelebur nasa di mana? Aduh kakak, ku aya nasi kakak ke kepalanya baten raga waking kenaon sababnya nya kakak naon lantaran eta si kakak rumah sagede dosa di mana? Si kakak rumah sagede dosa, si kakak kaceluk jum janda dalam, si kakak kaceluk bapak maling, si kakak kaceluk ratu kembang panjarikan panjarik jagat lalanan jagat. Mana si kakak kekeh nyata hanya ngelebur dosa. Kakak duh teuing kakak peglamun kitunya carana kakak raga waking puru disebatkeun ku si kakak karatu pakuan ka nagara Kutawaringin ka calon Sultan Solo. Kakak raga waking purun tapi raga waking ke aya panuhnya kakak tadi gitu. Daek itu tapi aya pamenta. Menta naon tadi Mas? Menta naon? Menta naon? Menta mas sagede budaya? Menta berlian sagede gentong? Prak bedakeun ka si kakak. Ku si kakak moal burung teh dicumponan tadi. Bener. Aduhnya kakak duh teuing nuhun pisan kakak nuhun. Lamun si kakak cenarek nyumponan kana kapal air raga waking mangga teh teuing lega beurang lega peuting disebatkeun ku si kakak karatu pakuan kakak. Bener. Asal panuhun raga waking dicumponan ku si kakak. Heuh, minta naon coba di Mas? Bejakeun ka si kakak, bejakeun. Prak tidak bejakeun. Kakak raga waking teu palai emas sagede gentong. Teu palai berlian sagede Jabir kaulan kakak raga waking tepalai dunia panda barang kakak tepalai angguan saya kakak raga waking ayah panung kan kasih kakak teh kakak ye raga waking teh puting kain piti berang nyata naka bayang-bayang raga waking teh hayang ngagaduhan jimatnya kakak. Naon rupana di Mas? Naon rupana coba bejakeun kasih kakak bejakeun. Naon rupana? Kakak raga waking teh aya panuhun kasih kakak teh kakak nuhunkeun jimat urip-uripan. Naon rupana? Kakak nuhunkeun jimat urip-uripan teh jenenganna purung puyuh puntutan kaulanun kakak. Bener. Naon adi Mas? Nuhunkeun burung puyuh buntutan kakak mangga teh teuing kakak lega beurang lega peuting kakak eta mah lamun si kakak tiasa nyumpunan mangga teh teuing kakak. Jadi si Adi menta burung puyuh buntutan tadi Mas. Bener. Leras kakak. Tadi Mas. Ieu si Adi pamenta nyatana kasih kakak lain pamenta lamun kitunya carana. Si Adi rek modaran kan jadi dawuh Bener. naon sababna si kakak kaceluk ratu kembang panyarik jagat lalalang jagat ngaler lempang katungtung jagatna kaler lempang etan katungtung jagat wetan ngidul katungtung jagat kidul ngulon katungtung jagat kulon ka luhur terus langit lapis ping pitu ka handap terus bumi lapis ping pitu tapi boro-boro nyatana parantos mendakan anu ngalat burung puyuh buntutan ngadengi kakarek ayeuna teh si Adi. Adi Mas lamun kitu nya carana di Mas si Adi lain pamenta kalau jadi dawuh rek modaran jadi dawuh kula ngajar eta si Adi nyocot jadi bang pacot nyatana kan jadi dawuh ngahina ngahampas nyatana kasih kakak kakak eta mah teu langkung si kakak lamun bener si kakak malah nyebatkeun raga waking kakak mangga teh teuing kakak tapi lamun si kakak teu sanggup ulah tarima bayar raga waking mah moal purun kakak. Bener. Adi Mas eta si Adi mana bisa nyotot mana bisa babacot nyatana kasih kakak majar mana minta jimat urip-uripan burung puyuh buntutan nah si Adi ditingali
Nah si adik ningali geus ngadenge di mana aja nah? Di hutan-hutan mana, di negara-negara mana, di umbul-umbul pendi. Bejakeun kasih kakak ulah tadi bejakeun. Ya. Kakak teuing kakak nyenye ari simut ari kaceluk nyatana atuh eta burung puyuh buntutan teh kakak moal pati-pati raga waking nuhunkeun lamun teu raga waking parantos ningali. Jadi si adik ningali di mana? Parantos kakak di mana aja? Di negara mana? Di Ubul Budi, di desa naon? Coba bedakeun kasih kakak. Kakak raga waking ningali eta jimaturi-puripan burung puyuh buntutan teh tuh ayana teh di negara Pasir Batang. Aya nu ngagaduhan kaulan kakak, aya nu ngagaduhan jenenganana Pangeran Rangga Kancana. Ari Pangeran Rangga Kancana teh gaduh garwa jenenganana nu geulis si Candrabulan. Itu kaulan kakak tah nu ngagaduhan jimaturi-puripan burung puyuh buntutan teh didinya aya nanya kakak. Wah, dua Dimas, nuhun Dimas. Jadi aja di negara Pasir Batang Dimas. Laras kakak, lamun kitu nya carana si kakak sanggup Dimas, sanggup. Sanggup si kakak nya tanah aya teh. Aduh kakak, narek kumareka pendayangannya kakak mana bisa nasi kakak nyebatkeun sanggup. Dimas. Ulah disebutkeun si kakak jurjana dalam. Ulah disebutkan si kakak bapak maling lamun teu bisa kasadaknya kan burung puyuh buntutan ku si kakak rek diiwat tadi mah kakak ulah gagabah naon sababna di mah kakak ari jenenganana Pangeran Rangga Kancana di negara Pasir Batang kaseluk sakti mandraguna toto sarebojana kulit dan tisuk makandanga dewa warusa dorumilara kang jilang kadua kakak etan nyatana Pangeran Rangga Kancana tekad seluk boga jimat pinyusudannya kakak tuh boga jimat pinyusudan untung boroknya tanah parantos di negara sanajan ayeuna kerja cariosan sareng raga waking parantos ka ambek parantos ka susur kakak. Wah, duh adimu cangcaya si adik kasih kakak ulah cangcaya Dimas si kakak sanggup bahkan bisa masalah kenyataan eta burung puyuh buntutan ka si adik eta si adik pamen ka model kitu tanda rupana kuat ka hese belek Dimas lamun si adik nyatana ka si kakak geus masalah jimat urip-uripan burung puyuh buntutan ka si adik lunca-lincur luncak ulang udang tina kali gada ulah sabat kan ya kakak kakak cek raga waking ngogentong borodala dilarasana jandugi kapati mangga teh teuing kakak asal panuhun raga waking dicumponan kakak. Bener eta pamen ka si adi cuman sakitu Dimas kakak salares nama raga waking teh gaduh panuhun teh 7 perkaranya kakak. Jadi 7 perkara Dimas naon deui coba bedakeun ka si kakak moal bijir teh ditedunan moal bijir teh dicumponan ku si kakak kakak saplekara raga waking kanuhunkeun jimat teh nyata burung puyuh buntutan geus kadenge ku si kadenge gitu ari kadua teh nuhunkeun simut kali cangkas jangjang namas katilu nuhunkeun munding bulu hiris kaopat nuhunkeun kuda bulu landak eta kalima nuhunkeun domba sosongketan kagenap nuhunkeun anjung-anjung wesi katujuh nuhunkeun pakakas tinun masnya kakak. Wah, eta si adi pamenta jadi pamenta si adi hiji burung puyuh buntutan 2 sibut kali cangkas jangjang namas muding bulu hiris kuda bulu landak domba sosongketan anjung-anjung wesi balabagan yang pakakas tinun mas Dimas leres kakak di mana ya ada Dimas? Kakak ari lukas sebat simut kali cangkas jangjang namas munding bulu hiris kuda bulu landak domba sosongketan anjung-anjung wesi balabagan kakak ayana teh tuh di negara Guha Upi bisa dibuktikeun ayeuna ge kakak. Tapi betos aya nu ngagaduhan kakak eta jimat teh aya nu ngagaduhan sareng karana
jenengan ada di Pati Marga Cina kaula nun kakak kalaya nu geulis kasih wayungan. Bener. Oh jadi geus aya nu ngaboga Dimas. Laras kakak tapi eta di Pati Marga Cina kalaya nu geulis kasih wayungan teh kaceluk kawun-awun kabentar kalau kajana pria. Kata tangga negara kakak tukang tutulung, tukang tutumbal, tukang jajampe, tukang lulung kanu butuh, tukang ngalang kanu susah, nganter kanu telu dengan nganter kanu poekeun kitu kaula nu kakak kacelukna eta nyatana di Pati Marga Cina kalaya nu geulis kasih wayungan. Nuh tadi Mas, nuh. Jadi di dinya aya nadi Mas. Laras kakak ari pakakas tinun Mas maka katuh. Kakak ayana teh di petapan Gunung Sira kakak ari Gunung Sira teh ayana teh nyakana dina tutugeun tanjakan pakembaran aya nu ngagaduanana eta pakakas tinun Mas teh jenenganana Pangeran Singabarong kakak. Waduh adi Mas nuhun adi Mas nuhun. Si kakak lamun kitu nya carana si kakak bakal makan. Ulah kakak sanajan si kakak sakti man raguna sanajan si kakak nyatana gagah nyatana kakak lamun si kakak terang politikna lamun si kakak terang teorina maka kaduh moal tina kanan sapaneja lamun si kakak tegaduh politik lamun si kakak tegaduh teori bener lamun si kakak teu ngagunakeun otak teu ngagunakeun akal kakak jadi si kakak kumaha di Mas kakak si kakak Ratu Kembang panyarikan jagat lalanang jagat. Si kakak teh geura dialih jenenganana kakak. Saplekara geura dialihkeun jenengan. Bener. Kadua plekara kakak, si kakak teh kudu ngadamel politik, kudu ngadamel teori. Si kakak teh geura ngarankeun si kaladete. Naon sababna nya kakak ku ayeuna si kakak geura ngarankeun si kaladete ari si kaladete teh boga panyakit teh sampar balung eta itu kaulan kakak samana si kakak teh geura ngakukeun si kaladete boga panyakit sampar balung kahijilan kadua eta si kakak teh bitis geura digebrui ku cai puyem geura dipopok ku kapuk geura dibungkus ku perban bener si kakak teh geura leumpang geura dangkut tingklang si kakak teh geura gerang gerung si kakak teh geura geram gerem si kakak kudu ngadamel politik si kakak kudu ngadamel teori si kakak teh kudu ngagunakeun otak kudu ngagunakeun akalnya kakak naon sababna sebab eta nyatana anu ngagaduhan simut kali cangkas janjang Mas Muding bulu iris kuda bulu landak domba sosongketan kacelukna nyatana tukang tutulung tukang tutumbal tukang jajampe mana si kakak teh kakak moal tiasa lebat lamun teu ngagunakeun akal si kakak lamun teu ngagunakeun politik si kakak waduh nuh tadi Mas nuh tadi Mas yung eta mah kakak si kakak geura lumaku beral si kakak geura lumampah mangka pedas mangka palias kakak maka inget ieu ka digeulis pakayakeun si kakaknya kakak nuh tadi Mas munta tuetan jenenganana Ratu Kembang panyarik jagat lalanang jagat ayeuna bakal mundur ada suatunya tanah ieu poe diganti ku minggu-minggu diganti ku bulan-bulan datang tahun etam Ratu Kembang panyarik jagat lalangan jagat teu dicarita lakuna teu dicarita lampana teu dicarita sajalan-jalan ayeuna bakal mangkat nyatana atuh eta di ujung Nuragung Karangkawang saplekara bakal ngadungkapan ka nagara Pasir Batang kalayan nyatana ka nagara Guhaupi oge nyatana atuh ieu ka petapan Gunung Sira eta Ratu Kembang panyarik jagat lalangan jagat harapan beunang teh jampai bareng makena jalan manukan makena jalan awang-awang lalakuna dina pucuk pingangi harapan ada jampai berkali gade berabat di berabat ngagolang kawang awan barabat mah ayeuna ponggawaming barabat ponggawaming
sahabat mah ayeuna boga wamian angkat ngendeu daya angkat goyang-goyang jagat lelaki di kolong langit lalanang di kolong jagat kuda-kuda kebuanan kalau pasir dua nyiar budaran tobaran tentang sarian dua nyiar kebenaran diganti dinasai dararat dinadaratan yang pribadi supaya kemasyarakatan gumam mayuanan sangkar ulah hujan gumam mayuanan sangkar ulah kaedanan lagi sama banyak bakar tidak bekal darwanana kamu gimana mau ngajar nyala makin sadayana inceran kata dino balai kamu ni saraja pada jindiran kata berasai estuni siapa pernah ayah roda anyar kering bodi sisi lamping ayah pipi rangga anyar ngareng kosa bede munding tonggeret papa tonggeret tong rai nuat keberan ayang opat yang lagi nangat ngajopat timbang eleweran lentongan ngelewer kapopotongan pikiran dinu balik kamu di sarang capedang pikiran kira saya itu bisa pada pinang urang ayeuna tapi pinang urang pepunguna katumbar bawang umur pirang maju jungkrang kapalangnya kumambang karang mama lamun ke mandi mata hujan babanin kumah namun terjadi maka kedan pikiran serek-serek kamangkat tereh riap gancang taulalila sajongjongan masaya roya sakedeng magrudak datang sakedeng gurudak datang
geningan mabudagatan untannya tanah tuya ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalanan jagat undur nadinya tanah ti ujung luragung karang tawang sejabaka ngadung kapan ka negara pasir batang bener etanya tanah abdi ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalangan jagat dapugugan tanah gagah saktiman raguna toto sare bujana kulit ganti sukma kadange dewa bener cukup ilmu jembarku pangawasa aku ya ratu kembang panyarikan ayeuna lalapuna dina pucuk pinggangin ngarapakeun ana jampahi bermarkena jalan manukan jalan awang-awang bener kali gane nyatana nuju lumaku nuju lumampah ngalayang di awang-awang teh kali gane bakal ngalibankeun pangawasa bakal dibankeun pangabisa bener bakal ngagunakeun si sirep si begana ada kata ratu kembang panyarikan panyarik jagat lalangan jagat ayeuna nyatana keur ngalayang di awang-awang keur lumaku keur lumampah kali gane bakal nibankeun nyatana si sirep si begananda si campong si celeng belek wong saged pada mati wong salaksa pada kena dudu nyirep wong liwat pasar dudu nyirep wong liwat jalan kurang negara pasir bakang jenengan pangeran sana kalaya nukli si Chandra Bulan iya atuh eta si sirep si pikanana kali gane nyatana kaluar tina gua garbanan nyatana ratu kembang panyarikan kali gane ngalayang nyatana atuh di awang-awang bakal tumiba ka negara pasir batang kali gane iya atuh eta nyatana pangawasa ratu kembang panyarikan si sirep si pikanana dan tumiba nyatana ka negara pasir batang bener pasir batang du ayo nabang pati panur pangawasa asuh eta nagara teh nyatana kali gane sirep jejeb nyatana lir ibarat gang katincat bener boro-boro nyatana ku aya sora nu gandeng teu paribasa kadal ku meresek bage teu aya iya eta kakawasana ratu kembang panyarikan ibankeun si sirep si begananda ayeuna ratu kembang panyarikan nyatana atuh bakal tumurun nanti abang-abang teh kali gane hareup anjogna ka nagara pasir batang eta nyatana bakal tumuluk tinu jauh bakal sumalabang tinu anggang tapi pada bakal tumuluk tinu jauh bakal pada bakal sumalabang tinu anggang ingkeun teudeun batan peuyeun teudeun di handeulem sieum tungdan di hanjuang siang teudeun gesan sampeureun cak tundang urang gesan alaeun paranti nyokot ninggalkeun bapa ayeuna masih reumbeureum sabakai tataman kene sorangan hayang beureum jago kate hayang eureun da geuningat saprak bage capek iya para bapak para ibu para sadarek sadaya saat aturang suang tunda sakedap saurna teh cenah hayang beureum jago kate hayang eureun da geuningat saprak bage capeknya banyak hapunten kasuhun umat letuk batuna kumaha bujubar caina dina jalan carita jalan lalakon aludugana kumaha atuh saterasna acara urang antos sakedap ngadeureukeun ka tindeun saya langkung ti payunna dari Selang Kopletar sakedap semangat